Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa dina acara Warta Sunda disarengan ku Sim Kuring Dea Sartika. Dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tukak kiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa, kadahara jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahijina nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus belasan taun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung pedagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng jeung pasoalan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku Sim Kuring. Hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.